Kelila lahirlah lama kawin sanggesta kawin lahirlah Nuh eta aslina manggarana Abdul Gopar nu mantak di ngaran Nuh lantaran manehanana teh lamun ngadoa ka Gusti Allah hatena ngajerit ngajerit hatena langsung cerik. Selalu asal ngadoa cerik, asal ngadoa cerik, asal ngadoa cerik. Kangjeng Nabi Nuh mah nu mantak di ngaranna Nuh asli nama Abdul Ghaffar ngaranna. Kos kitulah Allah dek nyiptakeun hambana jang penerus anu bisa hudang ti peuting, bisa munajat ka Gusti Allah setiap zaman kitu bae terus bae. Lantaran nu ngahudangkeun teh lain urang kapan Allah. Urang lamun inget kadinya sebenarnya mah sedihna luar biasa ketika orang sare jam 10 jam 11 ayata hudang jam 2 saha nu ngahudangkeun hudang jam setengah 3 saha nu ngahudangkeun cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah nu ngahudangkeun teh kapan Gusti Allah boom hudang sia munajat sia ka aing cek Tuan Syekh Abdul Qadir bahasanya mandi sia wudu sia salat sia ulah ngahiji jeung jelema-jelema anu teu deukeut ka aing didigigireun maneh jelema teh tuh nu keur malolor keur sarare sia mah pilihan aing cak Gusti Allah hudang sujud sia ka aing ulah ngahiji jeung jelema-jelema nu poho ka aing nang Allah. Urang lamun inget kadinya ras ka diri urang ai urang bagianna nu mana ketika cek Tuan Syekh Abdul Qadir jelema teu diangkat jadi wali Allah molor siap siap teu dihudangkeun ku Gusti Allah nu mantak dititah lantaran di hate siana teu bersih cak Gusti Allah ai nyaho sapopoe teh ngan sakadar hubud dunya hubul makhluk sapopoe teh ngan saukur ukuran anak kos kararitu bae molor siap teu hudang jak ku Allah teu dihudangkeun subuh geus kadenge adzan marongkot Allahu Akbar Allahu Akbar bandeng aman teh sejenak dicocokan deuli teu boga bagian molor cak Allah. Ya Allah ya Rabbi ketika orang dihudangkeun ku Gusti Allah titiah misah jeung jelema nu sarare berarti jelema pilihan lain sabarangan di tengah-tengah kesibukan berangna nu ngajar teh nu dagang teh nu di kantor teh ketika dipilih ku Gusti Allah bisa bae hudang tengah peuting seakan-akan hudang sia mah ulah ngahiji jeung nu ees itu mah jelema-jelema anu jauh jeung aing sia mah pan deukeut cai hudang hayu geura hudang dihudangkeun ku Allah. Kalau Samsung ngerajai pasar smartphone global. Ya, betul. Jadi di kuartal ketiga tahun 2025 ini Nih Kangjeng Nabi nu asal ngadoa kurucut cai mata asal ngadoa kurucut cai mata urang ge sering ngurudkeun cai mata di mana-mana neuleumio can kabayar kurucut cai mata neulapan saasana ditarik ku dealer kurucut cai mata ningali kawewe di Ciduhan urang gawe urang bogoh kurucut cai mata urang mah urusanna kos kitu malulu. Ketika bisnis pembebasan tanah orang milu jeung calo ai praktek tadina urang aya saeutik mah lah 50 ge lumayan sameter begitu bat dibayar urang teh dibere kurucut jai mata urang mah urusanna kos kitu balul teu pernah ngadua Gusti dosa abdi beuh sakolong langit pinuh ku dosa abdi be mun abdi paeh teu dihampura Gusti meureun dibeuleuh kurucut jai mata urang masuk kitu teh sakit je orang ngaji bae teu da ceurik atuh komo si eta istilah pokoknya si eta bae lah tuh ya Allah ieu begitu lahir ke alam dunia barosot kacaritakeun aya hiji bayi lahir ke dunia makhtunan parantos disundatan lapor ka Kangjeng Nabi Adam langsung ngadoa cundukana waktu ninggangkana mangsa Gusti abdi teh dijanjikeun ku Gusti di mana geus aya hiji bayi nu dilahirkeun parantos disundatan abdi moal alami deui
ngalayat Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Nuh diais disun ku Kangjeng Nabi Adam arangna disun pipina disun titip umat cek Kangjeng Nabi Adam lanjutkeun perjuangan aki kade ulah gimbir ku kafir ulah gimbir ku maksiat ulah sieun tabahkeun hate manehna lanjutkeun perjuangan agama Allah nu saat ieu bakal aya di leungeun maneh dibikeun ka bapan kageteun bapan aku ngomong gitu sih teu nyawa lalakon panenna mana ge kagot teu nyawa lalakon nu nyawa lalakon Kangjeng Nabi urus sing hade geus Kangjeng Nabi Adam balik teu lila Kangjeng Nabi Adam munajat naon Kangjeng Nabi Nuh terus gede Kangjeng Nabi Nuh mah dibere laduni ku Gusti Allah bisa nyieun peso seukeut kemudian pake ngaraut na bisa anjas tidinya boga golok pake nuar tangka dibelah ku Kangjeng Nabi Nuh leutik kenehna diserut ku Kangjeng Nabi Nuh teh dibagus-bagus dihijikeun rapet Kangjeng Nabi Nuh terus boga kampak tangkal nu gede ge keur leutik keneh ge bisa rubuh ku Kangjeng Nabi Nuh. Masya Allah ditongton ku jelema loba ieu budak leutik keneh geus boga keahlian eta lamun ngarautna rapi jasa eta lamun nyerut rapi jasa jadi kasimpulanna Kangjeng Nabi Nuh dibere ku Gusti Allah kaleuwihan ieu urusan perkayuan bisa aja ka Kangjeng Nabi Nuh mah lamun dicekal kieu ye tek geus ditanang wah ieu bakal jadi tihang ditanang oh ieu mah bakal jadi kitu naon ngaranna papan ditanang kos ku ari tukang batu ditanang oh ieu kutilna dipiceun bisa ye sagala kutil batu gaya kutilan ieu kurapna dipiceun jakena ye bisa ngoeng bener jadi bagus. Eta kuari tukang batu, eta wow kuari teh batu geus puguh nu di Sulawesi, di Kalimantan, di Garut, di Bagot, batu bangkong ekunya ada di kitu-kitu. Geus teu meunang lagi batu kuari main sewot-sewot bae geus pokona. Kebal-kebal mah jempol pamajikan punyana set. Masyaallah. Iyalah Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam langsung